Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dimanapun kalian berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya. Hari ini kita mancing lagi bersama Mang Santri yang ganteng-ganteng dari jauh-jauh. Dan sampai saksikan kita mancing, kita sambung dengan ceramah. Terima kasih, saksikan dan dengarkan. mana saturune Allah iku ngaganjari Allah min musinin. Ayat ieu mah ayat anu neruskeun anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis. Masalah ngaharamkeun minuman nungtut mimiti ayat anu nyederhanakeun kadua rada keras katilu keras kaopat atok geus teu meunang diganggu-ganggu. Ayat anu terakhir ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna tuturah taroh termasuk anu sok atung-atung arca-arca geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa diganggu deui patok gurat patok haram. Lumantar Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilaga geus kateropong ku gaya bahasa-bahasana ge artina make kalimat-kalimat anu secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh ya Allah eta teh maedakeun kana hasr ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atun wa taqdimun kama taqaddama ulah sambarangan mun make innama berarti ieu luar biasa make innama masarwa jeung kieu lantaran di dieu hukumna dari jusumina masyaitan lantaran aya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan rawang kuari ku ilmu ma'ani cek ilmu ma'ani lantaran aya adat qasr bentukna innama lamun kurang dilempengkeun masarwa jeung la rijsa wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah anu iji anu najis anu bawa deui goreng itu perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus sama bahasa teh daun panajis jadi daun tah goreng-goreng ini tuh Diburi Abdes balik kecuali nu opat ieu eta bahasa diburi dalam pangkar make fan ma'ani la raisa wala syai'a min amali syaitan illa
Dirinya kaburi. Mal beres. Jadi obat. Oh, Dua judi. Jakarta. Obat Islam. Sedangkan obat anak-anak eta dicadas. Tuh kabur tuh. Kumaha mah jauhan bae. Lain deui eta dua. Pasar Kamis bentar. Oh, sudah mana? Oh, Cilongok mall. cokot. Di mana-mana. Cokot. 4.000 teh. Cokot. Nek kilo 10.000. Ah, Iya. jadi mulai dibungkus ya. Tadi apa? Bisa angkat coy, mana kan dia. Usah dicokot, Dik. Masya Allah. Sama, Dik. Cok. Orang kota mah Yang orang ada sini aja ya. sengiter, Masya Allah. Begitu Ah, kurang Dik, cokot, Dik. Masya Allah bala-bala. Daudan bae, mana kita tangga di hari itu. Mabok bala. Tajak lantai. Atur nuhun. Itunya. Atur Cokot be diusupna, Dik. orang. Jelema-jelema baraya. Ulah loba cana di ulah. Cek kuari di lembur judi naon bae pake judi. Patung harja yang saja bana gitu kemek azlam. Wah Masya Allah. Anta kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan orang kabehan diberi bersih dina penyakit ngobat ieu. Nah, tuh. Diberi embun. Jauh tuh Kolan nyokot ngobat tuh. ieu. Samping orang-orang anak orang Tajaan mudah-mudahan tadi. diberi selamat dina penyakit ngobat ieu. Incu orang turunan orang mudah-mudahan muntayang ka Gusti tuh Gusti. gede mah. Diberi selamat ku Gusti Allah dina penyakit ngobat ieu. Tetangga-tetangga orang nungis makin bae mudah-mudahan kuari mah diberi selamat, diberi cager dina penyakit ngobat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka. Naudzubillah min. Hiji. Nomor kedua, harap ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansop. Harap eta disangkopet daunkeun dihijikan ayatna jeung nyembah ka patung, jeung nyembah ka berhala. Sedangkeun kapan eta mah musyrik ka manukas kitu mah. Ieu nu arah disayakeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna, ku goreng-gorengna dihijikan jeung Akhirnya gestu, jadi tuh. Hadirin kan. Gusti Allah. Oh. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Coba. Minum arak jeung judi Hadirin. Eta kadinya. Eta dirinya salah. Kaburi kan. Kanjeng Nabi nu mata cek Kanjeng Nabi. Tadi tanu kita yang diburitan. Jelema nu ngirum sarua jeung jelema nu nyembah ka patung. Masya Belum Allah. amat set. Eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak. Dihijikeun bae da ayat lagi disakompet daunkeun ku Gusti Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azab rijsun. Anda cek Kanjeng Nabi syaribul khamri ka'abidil wahan. Jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah patung. Di lembur orang minum bir loba jasa, minum benzen loba jasa, vodka, mus macem-macem. Ya Allah ya Rabbi, na'udzubillah min. Nomor katiluna Gusti Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa. Fajtanibu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibu. Eta bahasa fajtanibu teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh anu geus kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafat yansarifu lil wujub. Berarti di dia teh aya amr nu medakeun kana wujub, amrun jeung ijtinab. Berarti di dia teh zahirna amr teh kapan liunut atuh siahay dengekeun ku sia. Urang cikupa, urang pasar kemis, urang bojong, urang belaraja, urang takratan tangerang, sakumna bae. Allah teh geus hukuman kana khamar jeung judi jeung ansab jeung azab eta termasuk rizum min amali syaitan. Atuh bae tadi buah tubuh sia. Jauhan atuh goblok. Jeung kitu, awas mun teu make goblok.
amr wajib sia ngajauhan. Namun dibongkar satu kalimat encan itu cara Imam Syafi'i ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat. Geus buku make ilmu sorof, geus buku make ilmu nahwu, kuari kurang di mufradat. Make ilmu ma'ani, ilmu bayan, mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul ke hukum haram. Mana dek? Kurang mah. Wa yahrumu wa yahrumul maisir. Cuma bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizqum min amali syaitan. Bahasana indah luar biasa. Fajtanibu jangan kadina ditambahan la'allakum tuflihun. Manawa anjeun aya yang manjeun teangan ku anjeun kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah. Namun maneh ngajauhan mabok, maneh ngajauhan judi, maka bakal dirinya aya kebahagiaan. Dibalikeun ku urang, lamun jalul ijtinab minal falah atau idza kanal itiman falah. Wa idza kanal itinabu falahan atau kana irtikab khaibatan. Di mana ngajauhan minuman, ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat. Atau berarti mun ngalakona bakal jadi kebahagiaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna, gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae ditundung ku bapana si anak mabok bae mabur lain kana aing sama anak juri beureun mun si anak juri atuh aing juri beureun. Ibun teh indung jeung bapa jeung pamajikan bae pamajikan itu kakalamun bae dicarekan ku abang dasarna ge mabok malulu ini lah di situ. Yes, mari mah. Mana sih dia kami ini bisa menilai poin dari kamera mau bawa ke pamajikan. Ini eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat. Mun kukuda ku ari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di duniana bae ku ari dina bogana ge puyeng bae. Ulah nya jasa ti jati ka dieu bae ulah wakasa Tangerang ngaranna. Nya jasa jati koroncong kagambar jasa kumaha teh doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge. Terus ka dieu suka mantri majawarau kabeh. Kagambar kumaha teh kakumaha ka dieu nu sok mabok teh nya jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji geus. Terus kebelah di kapicung ke pasar Kemis emang aing teh nyararaho campur. Bukan dek jadi ber. Jadi ber ya daek. Nyaho tata nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae bari nyaho nu walah heuleuh bebek nyaho sekitar jati datang ka pendek teh misalkan itu tuh ka mana karena non karena kaputat nyaho datang kaputat emang kiai nyahoan biasa emang kumaha kitu bebeja Boyo mana tanya belajar gaib siapa bisa belajar gaib bae. Tuh, dari kakukun menyararang. Tuh. Merapu hadir. Kan nang mana dia? Nang baraha. Ya, nyara yang lupa. Cabok sih gue. Jangan. Ya, letik mana nih gede-gede. Bol. Mana anak barak mati ya terbolong. Di mana Pak? Tuh sih. Ya Gusti Allah, make bahasa la'allakum tuflihun. Bahagia manikmun ngejauhan mabok jeung judi. Onjen mana video aja sih hadir tinggal. Judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat. Ngalakonan rugi dunia jeung akhirat. Eta kakara duniana rugi komo di akhirat mah. Dibeuleuh dikarapakeun kurup ka di neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah aja kulubeun tah mah teh. Bodoh lah bagus ya Allah bae teh. Tapi tetep urang doakeun lantaran kadang-kadang mabok judi teh
kapan terjadi di dulur urang, terjadi di kawau urang, terjadi di tetangga urang. Meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka. Sedih ja urut sagulung sagalang di dunia. Urang doakeun mudah-mudahan anu ngararapet boh anak boh incu boh dulur boh tetangga boh kawau diberi taufik Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana diberi sinar ilahi nyaho kana bener tobat meninggalkeun kabairna amin ya rabbal tambahan deui ku Gusti Allah innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil ghamri wal maisir kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji setan teh anjeun alat anu paling luar biasa ampuhna babarieun jasa jang nimbulkeun bagok jeung adawah teu saha asal geus mabok bae ge teu saha asal geus judi bae ge boro-boro jeung saha bapana judi jeung anakna ribut bapak jeung anak gara-gara judi gara-gara mabok ribut anak jeung bapak jeung incur ribut ieu lah pagawean luar biasa tambahan deui wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanna karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama di dunia jeung akhirat naon eta teh sakumaha tadi teuing ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat mana aya jelema nu mabok jeung nu judi haju salat tina salat teh hayang kadeuleu doang moal kuateun nya salat eueuh batu mah cenah geus jadi ki haji tinggal ki haji tetep ae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka jeung kumaha ge sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala nah terakhir wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah teh geus ngainstruksikeun tadi kita ngajauhan mabok jeung judi kita ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa ati Allah wa atiur rasul tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainan di dirina la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha moal nyarita haram kecuali parentah aing moal nyarita wajib kecuali parentah aing moal nyaritakeun sunah kecuali parentaan aing geus nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan se aing teh nyampaikeun melalui saha ge kecuali melalui rasul diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah was terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat ya tadi da ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah hati-hati nurut maneh ka Gusti Allah nurut maneh ka parentahan Rasul Allah tapi wahdaru awas hati-hati kumaha hati-hatiana lamun maneh nurut salamet mun maneh teu nurut bahaya fa in tawallaitum maka lamun maneh mengo mun maneh ngabalieur lamun maneh teruturkeun ka perintah Allah teruturkeun teu ngaceding kana ucapan Kangjeng Rasul perintah Kangjeng Rasul kumaha tadi fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagh mumin Rasul mati kasanggot paut teueuh deui nya nama ngan sakadar nyampaikeun doang maneh nurut salamet maneh teu nurut bahaya
Rasul mah teu aya naon-naon, teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan, nya namagan sakadar diberekannya bae ka umat nyampekeun ti aing. Andai kata Rasul teh ya nitah ulah mabok mane nurut salam, andai kata Rasul nitah ulah mabok mane teu nurut, ih atuh Rasul mah teu kasabot paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulil balagul mubin ngan sakadar nyampaikan Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikan kepada sahabat ayat ieu sahabat geus teu aya sampaikan ku tabiin tabiin geus teu aya disampaikan ku atbat tabiin tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba kene di Pandeglang loba kene di Serang Pandeglang di Serang loba kene saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba kene ngan hanjakal teh kumaha hanjakalna ieu pemerintah teh dirina artinya nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeuting bisa 2-3 panggung horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meok. Mal teurak kajen ku kumaha ge aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu tek ceuli datang ka teurak bae. Moal teurak. Naon sababna lantaran ojol ka mah ojol ayat nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing lain mancing supaya menang hidayah tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna be trek be kiai nu sok dakwah maot misalnya ieu maot aya nu zarah umat katinya ternyata eueuh apakah teu wauh apakah teu akrab kunaon bung jarah pan nya baheula dakwah anu dakwah lagi dibayar ieu gua ojol teh nya mah dakwah eueuh karasa tapi lamun nyana tilok ojol ku dunia masyaallah nyana pernah datang ka imah nyana sehatan dibere tapi teu maksudna itu maksudnya angan kos gitu cek pemuda teh masyaallah kerayanya nama orang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema datang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia teh eureun moal aya nu ingetin rahasia anu luar biasa terrahasia anu luar biasa maksudnya Imam Ghazali digaritakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zarara katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ngajarahan deui kitu ka mana ka Kiai Asnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara bae hayang urang jarah kadinya atuh henteu pancena sok nganasehatan nganasehatan jatuhnya mah marah aya kiai maot teh teu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia antu ngadidik ge bae lain sok dipentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh siga nu nanya masalah bae jadi murid mereka mana teh sekali nanya sejutanya yang pondok minta yang majelis minta ojol kata luas gitu mal beres yang kudu jeung majelis panyanana tuh ai masyarakat ditanya majelis aya nyana mulia bangsa eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta
ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia. Sok wahai para pemuda nyahan diri maneh jamual ngora bae jeung siha deui supageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureun geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 mah nu eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hate nanya teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sehingga ada singkat arti menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali menang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan neuk syiar kemudian dibere berkatna satrek teu salah teu kabawa teu kajingjing kunyana satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema deuk ngariung tapi nu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek kubu cau deui mending mun cau nu beureu mah cau hansip rugi emang cau hansip aya dan pas gitu dah beda niat sih ada niat mantep ya niatnya sok di non karena sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang dipenting deuk niat udang lah yang deuk tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masalah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mu'min khairun min amali mantak ngaji niatna deleutkeun ge kadang-kadang beda ieu sorana beda sora lamun niat tak ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena terindu ka jero hatena minaheun ka jero hatena teh eta teh bakal tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena itu maksud hayang dibayar tah beneran diagung-agung aja dibayar dibere itu teh urusan batur asal dirina nah iyalah nu teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ajeuna ieu mah dek dakwah bae ayo nenek teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu setengah jam lamun naik kareta mun sedang ka mana ieu bayaranna ge gede cabok kiai kos kitu mah eta teh ilas eta nu kos kitu kan eta teh piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener ieu nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi kesel luar biasa nah ieu diakhiri ayat nu tadi teh ku ati Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wa zaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalir mengofain tawallaitu mani taat mun mani ngabalir tina taat rasul mah rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu tuh hubunganna naon Kangjeng Rasul mah nama ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet lamun teu katarima atuh bahaya lantaran
jazaan fajaza hukum alaina cek Gusti Allah. Adapun babalesan anjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula. Nurut maneh kukula bakal disalamatkeun ka surga. Teu nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun. Sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon. Itu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala. Aju jelema teh daek darurut ka kiai. Atuh annama ala rasulinal balagul mubin. Kiai mangan sakadar nyampaikeun doa. Nurut jeung teu nurut lain urusan kiai. Mangka kiai ulah marah. Ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut. Marah ya goblok sia teu nurut ka aing. Deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia? Tolol sia. Goblok sia. Eta kiai mal beres sama kos gitu. Mal beres.